Ada seorang. Kita kan jangan balik-balik di Jakarta. Kan balik coba. Kemana aja nak? Tadi mah kamari mah ulin kok di kontrak. Jangan kayak anak itu cokro. Oh, ream kok kontrak. Lain orang mau ya nak inung kemana di ngomong. Sok buru ini. Montok lah. Sok. Maju. Awas buru ke bawah ke perayeun nanya. Mohon bae, Jap. Yuk. Anjing. Kemana mana? Eta kamari kan aya dulur urang di Jakarta, ngaranna Stephen. Pohon jalan teh balik-balik di kamari. Cita bapak urang teangan. Teman teangan urang deui. Stephen. Stephen. Mana eta manusia? Ayo jadi telepon ya. Stephen. Itu gitu. Karena udah jalan siapa? Anjing teh cara pek kieu barang gadag teh ku. Buntot. Ek naon sia ka dieu anjing? Pah ninggal. Teu aing ngateun heuleu. Anjing ganas apa teh. Rek naon? Pak ninggal rencangan abi teh di Jakarta Stephen namina. Nyao aing mah teu arapal teuing. Kalau teh pedegong anjing. Ini tenggeus aing keur barang gadag di dieu. Dah gadag sakitu menang naon. Nganaon we atuh ni kepo sia. Tombokeun sampuna kerja di dieu. Mantok geus ka ditu mantok. Mantok. Mang sampuna geus kene ku aing ngek dipalek goblok. Sia. Ku aing tunjung babenyi teh kehet teh sia. Tuh anjing mangsa warak ya si anjing. Kakarekeun aing mah anu kitu aduh. Wah, nean ka mana anjing bingung. Tanya mana nih perik. Kalau kayak gitu tereh modal gitu mah anjing. Tolong. Ya Allah, Stephen pengen pulang ya Allah. Ke atas deh. Sugan ada yang bisa aku tanyain. Sugan ada orang di Tongo. Tolong, ada serigala di sini. Nyaho da aing teh upin-ipin merenya teh. Kamari ditinggalkeun tingku saha jelemana. Eta aya tukang tahu gejrot teh nya di dieu Kemana coba? Ada orang di sana. Tahu jerot, ke dia. Tukang tahu gejrot. Oi, ke dia. Ini teh jelema yang kemarin bukan? Mang, mah habis cunguk ya. Naik mah. Pang nurunkeun, teu bisa urang. Ayo naik mah babari lah. Cukup mah turun aja. Apa itu aku mau nangkep? Ya nyok. Tukang tahu gejrot ke mana, woi? Woi. Kumaha cager? Cager kumaha? Ya. Ya, ciogoh lah ciogoh.
Mah bisnis. Bisnis anek mah. Bisnis. Nya cucunguk taning. Lumayan lah boga bati. Di bati nate pamitu salah 500 perak lah. Ya. Belah ditu tuh. Tukang tahu. Babaturan ente lain. Ini teh saya teh kesasar di sini. Hayang apel. Kau nepak tarang. Sing, lieur. Oh. Maknya candahar mah. Tuh hang tahu gajrat tuh weh. Kok cina di pelarian ku si nenek. Nah, ungguk kan. Lieur. Oh, ayo Sing. hang apel mah ayo ngiring. Ayo. Woi, tolong. Ada hantu, tolong. Hei. Bang. Tah mang tahu gajrat ieu seonggok buah apel teh. Naon juga harenong. Siapa juga nu gelo wae. Ieu mah lin samangka buah apel. Harenong ini mah. Astagfirullahaladzim, tadi sama kamanya ina ganas mah ya Allah ya Rabbi. Dengan saan mah? Ah, boleh. Gimana campole? Buah apel. Oh, ngalah goblok. Naik. Aku mau. Naon? Ditunjuk we ka ditu. Kamu naik, aku hayang ngasaan. Kamu naik, aku hayang ngasaan. Nyanggeus tong sok polotot kitu. Emang goblok aing naikeun lah. Cuman cuman kieu. Ku aing digebregeun heueuh. Tong sok polotot wae lah. Apa digebregeun teh? Tah loba geuning. Tah, lantas aku harus turunnya bagaimana? Poho aing tuh bisa turun bisa naik. Kumanya? Bacan. Udang. Bacan. Loba. Isi anjing mah nya loba. Geus loba encan. Apa? Buruin atulah aing turunnya, teu bisa turun. Bantuan. Seueur semut. Kakak di box anjing mah nya. Ya, atuh tungguin. Aku naik. Naik naon naik? Kamu naon naik ka dieu? Mane naon naik ka dieu? Rek mantuan urang? Apa sia tadi yang turun? Maknya yang harus sama kade ya Allah ya Rabbi Gusti ampun saya teh budak Turun. Astagfirullahaladzim. Hang terjun Turun. tuh bisa turun nah. Bisa naik tapi tidak bisa turun nih. Apaan sama aku ge? Tuh bisa turun. Bisa abang ngomong Sunan teh. Sautik. Sidiknya rocok si temeni semut we nya. Banyak sirum ih. Ya kumaha turunna ieu. Kan Ya aku kumaha ge turunna. Tuh bisa turun. Kumaha? Tuh bisa. Gimana tuh ini?
Aya apa-apa? Agus, aya apa-apa Agus? Aki-aki. Saha eta teh? Apa-apa Agus? Keur naraon sia di dieu, ha? Karenong usaha ieu sia. Maneh orang mana maneh? Sok ngaku ka dewek orang mana? Hah? Ieu deui maneh sok jedog di dieu cicing. Hah? Naon maksud ieu karenong usaha? Karenong usaha ieu, hah? Abah yang apol itu abah di luhur tuh seueur kan abah. Karenong goblok. Mana yang sama angkat aya sama kama abah itu apol tuh di luhur. Karenong. Astagfirullahaladzim gua poho. Goblok campoleh siapa? Alah ini apel aku pejet. Alah. Hei, itu punya siapa itu, hei? Alah. Hei, Ngenah. gua abah ieu. Alah. Nanaonan mani nyokot. Ampun Sok bang cicing. ambura. Sia. Naonan maneh di dieu, ha? Keur naon? Astagfirullahaladzim. Aing geus disurunkeun deui ke budak. Hei, sia kamarana, hei. Babal teh sia budak. Hei. Kau apa kamu, hei? Rek naon ka dieu? Hah? Berapa? Rek naon? Aku mau nyanak sulung aku. Tuluh apa? Tuluh. Apa goblok? Hah? Sulung bang, sulung. Aduh. Hai, eta deui mana hiji? Naon mana di dieu, ha? Ayo bang, assalamualaikum. Wes tangguh eta budak. Hei. Urang ieu duit ya. Rek naon maneh? Punten Abah. Punten heula. Gaduh, abah mah. Tenang abdi tingali di mana bali ditu pada nyana heula. Nya sok engalkeun atuh. Manya hoyong apal mah Abah. Kela. Sok buru. Gancang atuh. Aya eueuh. Ya, Sok engal ka dieu. Cak kanan. Naon maksud maneh? Hei. Hai, bobal sia. Popay nyiet teh sia rek ka mana, hei? Ronaldo. Kehet teh sia kalah Ronaldoan. Dah lanjutin jangan. Kemana deh ini itu kan capek udah teh nu di lembak teh aki-aki teh bangsa warah kan. Ini mana dinya neangan Deui kayak alik dicarekan ku Bapak Abi. Atau salahnya tungguan di video selanjutnya.